Ta'allum Kitab Al-Ajurumiyah Sahifah Thamaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Jurmiyah halaman 8. Wa ammal fathatu sareng anapun ari fatah, fatakunu tah kabuktian fatah alamatan eta jadi ciri lil khafdi pikeun i'rab khafat fil ismi dina kalimat isim allazi anu layan sorifu anu teu narima tanwin lazi. Maksud lazi nyaeta isim. Selanjutnya menjelaskan tentang fathah, ciri i'rab pikeun i'rab khafat. Fatah nyirian i'rab khafat ongkoh JR tapi kunaon? Ku patah. Ari khafat da slogat mah kasrah dihandap JR. Tapi ieu mah JR teh kunaon? Ku patah. Ta eta mah wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif dina isim nu teu narima tanwin. Berarti allazi la yansharif teh ambil isim fa'ilna maka lafaz goer, jadi isim goer munsharif. Berarti naon hartosna isim goer munsharif? Isim anu teu narima tanwin, tara tanwin. Jadi lamun isim tara tanwin atau isim goer munsharif namina tah alamat jerna teh ku patah. Berarti isim goer munsharif mah hiji ulah make naon barisna tanwin, dua ulah naon ulah kasrah betul. Lamun keur kasrah ieu hayang teu kunaon ku patah. Itulah isim goer munsharif. Nah, hari isim goer munsharif teh berbeda dengan isim anu geus dipelajari ku urang. Kan isim teh aya genep macam, isim mufrad, isim tasniyah, isim jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, isim lima, jama' taksir. Nah, anu berbeda tah henteu? Teu berbeda. Isim goer munsharif mah moal lepas tina kalimat isim mufrad atawa jama' taksir. Ngan isim mufrad jeung jama' taksir nu eta kulantaran aya sebab-sebab teu narima tanwin jeung teu narima kasroh maka disebutkeun isim goer munsharif. Anu kumaha atuh isim goer munsharif teh? Patokanana heula. Patokan isim goer munsharif sareng patokan goer munsharif kulus min asbahal fi'la fi'laten fariyaten tarji'u ihdahuma illal lafzi wal ukhra ilang makna au illatin wahidatin takumu maqama illataini. Logatna ari isim goer munsharif kullus min eta sakur-sakur isim asbahal anu nyarupaan ieu isim al fi'la kana fi'il dina pada fi'il lataini dina sabab dua elat. Maksud dua elat teh dina pada boga dua sabab. Eta sababna teh fariyataini anu
bersifat cabang lain pokok. Tarji'u anu balik naon ihdahuma salah sayidina ilatain. Dua sebab tersebut itu kembali ila lafdi kana lapan. Maksudna mah ditinjau tina segi lapan. Jadi hiji aya sabab ditinjau tina segi lapan. Wal ukhra ari elat atau sabab anu hiji deuna ilal makna kembali kana makna. Maksudna elat hiji deui mah ditinjauna tina segi makna. Elat hiji deui ditinjau dilihat segi makna. Eta disebut musyrif. Atawa au illatin wahidatin atau sebabnya hiji. Tapi meskipun sebabnya hiji taqumu maqamal illataini seolah-olah elat dua, sebab menunduki elat dua. Kumaha logatna cek Sundana patokan goer munsharif sakur isim nyarupaan kana fiil dina pada ngabogaan elat dua. Ulangi lagi patokan goer munsharif sakur isim rupaan kana fiil dina pada ngabogaan elat dua. Anu dua nana balik salah sahijina kana lapat hiji deui balikna kana maknana atawana latiji nunyincinganna tempatna dina tempat elat dua tetap goer munsharifna. Jadi isim goer munsharif teh kieu. Kullus min setiap isim asbahal fi'la menyerupai fi'il. Jadi isim goer munsharif mah isim bencong. Ongko isim tapi jika fi'il. Nah seginaon jika fi'ilna urang tinjau heula hukum fi'il jeung ari fi'il. Ari fi'il osok kasrah tara. Berarti isim goer munsharif ge ulah kasrah. Da bencong ieu mah. Dan jika fi'il ari fi'il tara naon? Ulah kasrah jantara kasrah. Kadua ari fi'il sok make tanwin tara. Dan tanwin mah kalimat naon? Isim. Atuh ieu ge lantaran fi'il ulah tanwin atau tara tanwin, maka isim goer munsharif ge ulah tanwin jeung ulah kasrah. Akur teu hukumna. Akurnya jeung fi'ilnya hukumna nya. Kullus min asbahal fi'la. Bisi naroskeun nah geuning fi'il tara kasrah kitu beureun budak teh. Naon sababna fi'il tara kasrah jeung tara tanwin? Dijawab fi'il lataini far'iyataini soalna memiliki dua sebab. Ari bahasa pesantren mah ngabogaan dua elat. Maksud dua elat teh ngabogaan dua naon? Dua sebab. Eta sebabna teh bersifat cabang, lain nu pokok. Mana elatna? Elatna teh kieu, tarji'u ihdahuma ila lafdi. Hiji elat ditinjau segi lapan. Berarti urang dijelaskeun nya, fi'il teh tara kasro jeung tara tanwin sabab aya dua naon? Aya dua elat. Maksud dua elat teh aya dua sebab. Hiji sabab ditinjau tina segi lapan, elat lafdi atau sabab lafdi. Tah ari fi'il mah menang nyieun
tina masdar. Berarti fiil heula masdar heula. Masdar heula. Berarti fiil mah cabang tina masdar. Fiil cabang tina masdar. Berarti atuh fiil mah istiqoq segi lapat istiqoq. Maksud istiqoq naon? Fiil meunang istiqoq teh artina dicetak. Fiil berarti dinaon? Fiil dicetak tina masdar. Fiil cilang. Jadi fiil teh dicetak tina masdar. Bahkan lamun diudag malah lamun diudag cing ari masdar segala teh isim fiil. Isim. Ari fiil mati fiil mudhari segala fiil. Heula isim heula fiil. Heula isim. Wa 'allama adamal asma'a kullaha wa 'allamal af'ala kullaha atau wa 'allamal asma'a kullaha. Asma berarti isim lebih pokok, lebih asal. Fiil lebih cabang berarti fiil. Maka balikan deui fiil ditinjau tina segi lapan disebutna elat lapan dicetak. Katingali teu fiil meunang nyetak tina masdar. Katingali nasoro meunang nyetak tina naon? Nasron. Teu katingali lapan ditulis. Doroba meunang nyambi tina lapan naon? Dorban. Berarti ieu menurut ulama Basroh berarti Basroh masdar. Kedua, elat segi makna. Elat naon? Elat segi makna atau sabab ari elat teh ditangartos masabab segi makna. Elat makna. Elat makna mah fiil mah salamina iftikor. Iftikor teh butuh kanu sejen. Iftikor. Cing lamun fiil mati butuh kana naon? Fiil butuh kana fa'il. Doroba neungeul sajadun kijahid. Lamun eueuh kijahid aya moal neungeul. Nasoro amrun geus nulungan ki Amar. Lamun eueuh si Amar aya teu. Aya naon bieu teh? Nulungan. Moal aya tuh berarti eta ngaranna segi makna aya iftikor. Cing ari iftikor heula nu ngabutuhkeun heula nu dipikabutuh. Nu paling pokok nu naon? Nu ngabutuhkeun nu dibutuhkeun. Nu paling pokok nu dibutuhkeun berarti. Nu dibutuhkeun. Urang butuh tempat, heula tempat heula urang. Heula tempat. Mulai di dia lah berluhur tempat atau luhureun urang di luhureun tanah teh berdaya tempatna. Bisa tuh urang sakola tembok. Naon sababna? Soalna eueuh tempat jang urang. Eueuh tempat kena tauhid atau dibahasna. Jadi nu dipikabutuh leuwih pokok tibatan nu ngabutuhkeun. Berarti fa'il nu dipikabutuh leuwih pokok tibatan fi'il. Anu ngabutuhkeunana. Berarti disebutna al-muhtaj far'un min anil muhtaj ilaih. Anu ngabutuhkeun cabang tina nu dibutuhkeun. Lamun tadi fiil meunang nyieun tina masdar berarti al mustaq far'un minal mustaq minhu. Nu dicitak cabang atau bagian cabang tina citakanana. Tidak pamustaqanana. Bala-bala dijieun tina tarigu. Berarti nu pokona naon? Tarigu atau bala-bala? Tarigu tah. Mustaq minhu nyaeta tarigu. Mustaqna mah bala-bala. Bubur dijieun tina beas. Nu paling pokona naon berarti? Beas. Aya moal bubur beras sama bubur berasan? Moal.
berarti al mustaq far'un minal mustaq minhu. Jadi begitu. Jadi wihandai pertanyaan naon hukumna fiil tara kasroh jeung tara tanwin. Atuh lamun aya isim jika fiil ulah naon atuh ulah kasroh ulah tanwin. Naon sababna fiil tara kasroh jeung tara tanwin? Aya sabaraha sabab? Aya 2 sabab atau 2 erat. Eta 2 erat teh tinjau segi naon? Segi lafaz, segi makna. Atau kayak gitu isim bermunsharif teh ditinjau atau ditinjau segi lafaz disebutna elat lafaz, ditinjau segi makna disebutna elat makna. Bakal gitu isim bermunsharif kena teh. Tarji'u ihdahuma ila lafzi, sebab pertamana kembali kana lafaz, wal ukhra ilal makna, sebab kahijina kembali kana makna. Ya mah jang khusus isim ya mah. Oh ilatin wahidatin mah jang isim. Eueuh fiil eta mah nya. Atawa kaya-kaya elat hiji ngan segi lafaz segi mana mah ternyata seolah-olah aya 2 elat. Engke dibahas. Pertanyaan. Ari fiil tara kasroh jeung tara tanwin sabab aya 2 sabab. Segi lafaz naon sababna? Istiqaq hartosna fiil dicitat tina masdar. Sedangkeun kumaha? Al mustaqu far'un anil mustaq ilaih, nu dicitak cabang tina anu dicitakna. Fiil cabang tina masdarna, bala-bala cabang tina beasna. Bubur punten bala-bala mah tina naon? Tarigu. Bubur cabang tina beasna. Al mustaq far'un al mustaq minhu. Segi makna fiil iftikor hartosna iftikor butuh kanu sejen moal aya pekerjaan lamun eueuh anu ngarjakeun nah moal istilah ngebangun masjid lamun eueuh jaman ngebangunan berarti fiil butuh kana fa'il. Sedangkeun berarti hukumna teh naon? Al muhtaju far'un anil muhtaji ilaih, nu mikabutuh muhtaj manu mikabutuh cabang tina nu dipikabutuhna. Berarti nu paling pokok nama nu dipikabutuhna. Itulah elat dina fiil. Ayeuna kembali berarti isina kitu ngabogaan 2 elat. Maka menurut para ulama tentang isim ghair munsharif teh bahana heula. Bahan isim ghair munsharif aya 4. Bahan isim ghair munsharif aya 4. Ieu nu 4 teh aya jelas-jelas ngabogaan elat 2. Sebabna sabaraha? Aya 2. Kadua aya nu elatna sebabna mah hiji. Maksud sebab hiji teh kudu barengan jeung sejen. An hakikatna mah geus aya 2 sebab eta teh. Mana bahan isim ghair munsharif? Aya sabaraha bahan isim ghair munsharif? Aya 4. Hiji alamiyah. Naon itu alamiyah? Ngaran. 2 wasfiyah hartosna sifat. 3 segat muntahal jumu, segat puncakna jama. 4 alif ta'nis, alif nudukeun kana kewanitaan ka awewe. Tah sebelum ngabahas nu 3 urang kana nomor hiji we heula naon? Alamiah. Alamiah teh hartosna ngaran. Naon patokan ngaran? Ma'udi alisaiin layatana walu goeruhu. Ari ngaran teh nyaeta mah sesuatu wudi alisaiin nu dipernahkeun pikeun hiji perkara. Naon nu kieu ngaranna? Penghapus. Penghapus teh tah yang nu kieu. Naon nu kieu ngaranna? Spidol. Naon nu kieu ngaranna? Buku. Cing pertanyaan,
lamun disebutkan sepidol nu dibawa bakal buku moal layatana walu teu bisa ngarawat goreu kana salianti perkara. Ketika ia disebutkan sepidol, maka ketika nyebutkan sepidol kadiekeun nu dibawa teh moal buku. Da sepidol mah kan kieu lagi nulis tambor. Lamun ieu ngaranna penghapus. Ketika disebutkan penghapus kadiekeun rek maos sepidol moal. Das penghapus mah jangan kieu. Tah kitu namina naon? Ngaran. Ade ngalieu ade tuh. Eta kecap ade terusena mah teu cing hari-hari we. Moal ngalieu bisa jeung tuh. Jadi eta ngaranna naon? Ngaran. Sing ari apal ngaran katinggalina segi makna atawa aya cirina. Ari ngaran kumaha? Segi makna eta mah teu katingali hese dibedakeunana. Kojaba lamun apal yang ngaranna si anu di ngaranna. Berarti ari alamiah mah ngaran mah ditinjau tina segi makna. Cing ari jalma barang begitu lahir asalna aya ngaranan eueuh ngaranan. Eueuh. Berarti lamun geus aya ngaranan mah ngaranna teh ma'rifat. Lamun can aya ngaranna mah ngaranna naon? Nakirah. Aya alamiah mah ma'rifat, lamun eueuh ngaranna mah nakirah. Pertanyaan, heula keneh ma'rifat da nakirah berarti. Heula keneh nakirah berarti. Masjidun nakirah ma'rifat. Nakirah trapal alif lam. Berarti itu asalna mah nakirah. Tahu kata alif lam. Maka berarti al ma'rifatu far'un anin nakir. Ma'rifat teh cabang tina naon? Tina isim nakirah. Berarti atuh elat alamiah teh ditinjau tina segi makna bari sifatna cabang. Berarti surang cirian alamiahnya alamiah elat makna. Sedangkan al ma'rifatu far'un anin nakiroti. Isim ma'rifat cabang tina nakiro. Berarti lamun ngaran hayang jadi isim ghair munsharif mah kudu neangan faktor lapadna, penyebab lapad. Maka alamiah lamun hayang jadi isim ghair munsharif teu bisa menyendiri. Soalnya ieu mah karena unggul. Elat naon? Elat makna. Kan tadi kudu sabaraha elatna? Di dapil kudu sabaraha elatna? 2. Lapad jeung naon? Makna. Ayeuna alamiah geus ngaboga elat naon? Berarti ayeuna kudu tiangan elat naonna? Elat lapadna. Maka menurut para ulama lamun alamiah hayang jadi isim ghair munsharif kudu babarengan jeung salah sahijina anu genep. Ari isim ghair munsharif eta aya opat warna, hiji ngaran, 2 sifat, ari anu katiluna segat muntahal jumuna tekudu aya rangkapna cara lapadna wasiro madori basa terusna ari anu kaopatna nu aya alif tanisna boh maksuro boh mamduda bihamro hamro contona. Ayeuna rek dibutan tentang alamiah jeung elat nu genep teh. Mun ngaran kudu ngarangkep rejeng nu genep rupana, hiji rejeng wajan fiil lapad bi ahmada contona, 2 rejeng adal menang
midakeun eta hartina cara lapad bi umaro amirun amirun asalna ari anu katiluna ngarangkep jeung tatanisna cara lapad bitol hata ulah dikasrokeunana ari anu kaopatna ngarangkep sarta rapetna cara lapad bala baka tarkib majuzita ngarana ari anu kalimana jeung ziyadah alif nun cara lapad bi usmana ulah dikasrokeunana ari anu kaganepna lain bahasa Arabna cara lapad biangkuba bahasa ajam ngarana kaiji alamiah bisa jadi isim ghair munsharif teh lamun babarengan jeung naon wazan fiil. Naon maksud wazan fiil? Wazan khusus kana fiil. Jadi eta wazan teh aya fiil hungkul ayana. Atau lamun aya fiil aya henteu mah teu naon-naon. Hasan, Nasor, Hasanun teh jiga lapan Nasor nya wazan namanya. Berarti teh hari Hasanun mah lain eta. Lain wazan fiil. Nah isim ge aya fa'alun tuh. Fa'ala fa'alun. Ari wajan fiil mah contoh seperti mabni maf'ul pergi saha eta fiil nus nasoro jadi nusiro mabni maf'ul aya si nusir jaa nusiru ra'atu nusiro marartu binu siro atawa dimimiten ku hamzah wasol karoma jadi akroma hamida jadi ahmada berarti ahmada gak wajan fiil ya teh jaa ahmadu ra'aitu ahmada marartu bi ahmada da wajan fiil ya teh atau ditambahan seperti tambahan dina fiil fa'ala parrohanan panamana jadi saen fiil tah lamun sapertikeun kitu berarti eta fiil si has ditasydikeun berarti si hasana umpama ngaranna teh ditasydikeun jadi isim ghair munsharif ari hasan ditasydikeun mah soalna parroha eta jaa hasanu ra'aitu hasana marartu bi hasana lamun andaikan make tasdid sana atawa aya nami yazid zada yazidu cing ari yazidu sigata fiil naon fiil mudhari ditambahan ya mimitina berarti yazid mah isim ghair munsharif yaqub isim ghair munsharif yahya isim ghair munsharif naon alamiah sareng wazan fiil cing ari wazan fiil katingal itu segilapan katingalinya ahmad nah tepat ada wazan naon af'ala. Jadi itu paling patokan nama dari awal sampai sebelum akhir. Itu ujungnya ada ku ilmuna diatur. Ulah ku wajan fiil. Kata hiji ulah wajan fiil. Berarti alamiah jadi isim ghair munsharif lamun bareng jeung wajan fiil. Saqatu Ahmad irab-ropan asab apa jadi kumaha jaa Ahmadu ra'aitu Ahmada marartu bi Ahmada. Kadua isim ghair munsharif teh alamiah babarengan jeung adal
Ari adal teh artosna mindahkeun. Naon patokan adal? Tahwilu sigotil asliyati ila sigotil ukhra bi ghairi ilalin wala ilhakin. Aya deui patokan adal teh hiji deui tahawulul ismi an sigotil asliyati ila sigotil ukhra ma'attihadil makna. Eta mah kitab Kafrawinya. Jadi hari adal teh naon? Tahawulul ismi an sigotil asliyah, menggantikan kalimat isim tina sigat asal ila sigotil ukhra kana sigat anu sejen ma'attihadil makna serta masih satu makna. Jadi geus biasa dina bahasa mah kadang-kadang ngaran hiji jalma teh sok dilandi otomatis. Zaman baheula mah lamun ngaran di ujungan ku wong ku wan, iwan, wawan, sebutan naon? Wong cenah gitu. Eta teh adal berarti. Ngaran Ibrahim sok dipanggilan naon di urang mah? Baim aya. Aya Bram aya. Eta saha nu ngatur kitu? Kebiasaan we di urang. Nami Yusuf jadi naon? Ucup, ujung-ujung teh jadi ucup. Eta teh adal. Aturanana tapi geus biasa we. Eta adal. Berarti ada adal cabang atau pokok? Cabang berarti. Al adal far'un anil ma'dul anhu. Cabang dari pindahanan. Lamun tadi wajan fiil cabang tina isim. Cek tadi kita panggelan mah isim. Tah lamun di Arab mah atau lamun bahasa Arab biasa nama sok dianutkeun kana wajan pu'alu. Aya nami Amir jadi naon macana? Umar dipanggil nanti. Tak atuh lamun aya wajan pu'alu jadi isim ghair munsharif. Jaa Umaru, ra'aitu Umaru, marartu bi'u maro. Matak dina hadis sok aya nuwawanya rin make waw. Lamun Umar tanpa make waw. Ya lamun dina hadis aya wawan ujungna macana berarti amrin atau amrun make naon? Make tanwin. Lamun teu make waw berarti naon? Umaru. Jadi waw ieu mah jangan nyirian bahwa dibacana lamun keropat teh amrun gitu. Berarti lamun amrun mah isim ghair munsharif sanes. Sanes. Lamun Umaru mah isim ghair munsharif. Mata kade sing telik lamun hadis teh. Riwayat diriwayatkeun ti Amar atau ti Umar. Lamun dina penulisan nama kaya wawan berarti naon? Amrun, Amar berarti Amr. Lamun wawan berarti Umar. Eta nyaeta adal. Jadi adal ge hukum mati. Ari adal katingali segala lapadna teu katingali teu. Katingali teu bahwa ieu lapad Umar netepan kana wajan fualu. Katingali berartinya tah itulah elat anu kaduana nyaeta adal. Li annal adala far'un anil ma'dul anhu. Nu ngagantian cabang tina nu digantianana atau pamindahan cabang tina nu dipindahanana nyaeta lapad amirun. Katilu ta'nis saterasna isim ghair munsharif tina alamiah teh babarengan sareng ta'nis. Ari ta'nis teh ta nutuduh kana muannas. Aya ta'an. Ta'nis teh nutuduh kana muannas teh aya tilu. Hiji lapad aya ta'nis labdon wa maknan. Lapadna muannas hakikatna ge awewe. Ari awewe nu aya gagaduhan istri, kelamin istri eta hakikat awewe berarti. Contoh Fatimah
tinggal sekelapan tuduh mudakar muannas segimana ari Fatimah nami pameget nami istri berarti namina labdon wa maknan maka ieu lah make tanwin jadi kumaha tuh ja'at Fatimatu ra'aitu Fatimata marartu bi Fatimata lamun ditaros kalau sabab jadi sebuah munsharif sabab ngaran babarengan sareng taknis salasa mah teu make tanis ge teu naon-naonnya taknis tungkul tuduh kana muannas kadua aya labdon duna maknan lapadna mah muannas tapi hakikatna mah lain muannas aya nami sahabat kapungkur namina Tolha pameget istri pameget segi lapad mana muannas mudzakkar muannas maka Tolha hukumna tetap jadi isim bermunsharif jaa Tolhatu ra'aitu Tolhata marartu bi Tolha aya deui nu nganjarengan Rasulullah dagang kasam sanamina Maisarah ari Maisarah teh pameget istri sih eta teh sabenerna mah pameget geuning waktu Rasulullah ngadagangkeun perdagangan Siti Khadijah disarengan ku saha Maisarah nu ngarencangan eta teh pameget padahal ngan di urang mah dipake nami saha nami istri mah kan istri moalnya Rasulullah dagang jeung awewe sabenerna mah Maisarah teh eta pameget eta teh baheula mah di Arab ngan ka urang jadi Maisarah teh saha istri gitu berarti Maisarah disebutna labdon duna maknan Tolha teh lapada mah muannas tapi lamun diporosotkeun sok Tolha mudakar muannas mudakar jadi eta mah berarti labdon duna maknan labdon katilu ieu sami keur munsharif nu kieu katilu maknan pakot ai lapadna mah teu jiga muannas contoh Zainab aya nami urang Zainab cing eta Zainab kira-kira segi lapadna aya ta'an teu berarti teu jiga muannas tapi lamun neng Zainab diporosotkeun kumaha muannas eta teh berarti Zainab mah ngaranna maknan faqat hukumna ghair munsharif jadi ari anu istri mah yang namina istri mah lolobana mah ghair munsharif ngaran awewe anu ghair munsharif mah syaratna lamun hurufna 4 atau leuwih Zainab nami saha ta istri hurufna sabaraha 4 munsharif ghair munsharif Hindun ngaran pameget kan istri hurufna sabaraha sok ieu aya catatan ieu ngaran awewe anu ghair munsharif mah lamun hurufna 4 ari kitu sabaraha berarti munsharif ghair munsharif munsharif jaat Hindun eta datil hurufna lamun 4 nembe atawa lebih penting atawa tilu hurufna bari ain pilna di barisan atawa tilu ngan ain pilna di barisan aya nabi narakan ngaran naon sakor ari narun teh naraka ari narun secara lapan manas mudakar manas teh biasana mah lamun nar teh dikembalikan kana mudabir muannas berarti sakor ge teh nami muannas tinggal di sakor ain pilna di barisan teh barisan masalakakum fi sakor tuh fi sakor lam naku minal musallin tasakor mah meskipun tilu hurufna berhubung tuduh kana muannas berhubung ain fiilna di barisan maka sakor hukumna tetap isim ghair munsharif katilu atawa ngaran awewe dibalik ngaran lalaki jadi ngaran awewe Zaid pameget istri
Pamun geus ayeuna mah diganti karena jadi istri. Berarti jaina untuk isim goer munsharif. Tapi lamun dina Facebooknya orang ningali ngaran-ngaran orang Arab padahal mah awewe tapi ngaran teh naon? Lalaki. Tah loba eta teh ngaran lalaki jiga ngaran naon? Ngaran lalaki dipake ngaran awewe tetap isim goer munsharif jadina. Berarti jaa Zaidu ra'aitu Zaida marartu bi Zaida. Lamun eta si Zaida teh awewe lain lalaki. Berarti eta. Kitunya alif ta'nis. Cing ari mu'an heula keneh mudakar heula keneh mu'annas. Heula keneh mudakar heula keneh mu'annas. Mudakar heula keneh Nabi Adam geus Hawa. Heula keneh Nabi Adam. Heula keneh Nabi Adam. Sitawa berdatang nanti pangkat menang ngambil nanti tulang rusuk Nabi Adam, tulang rusuk atak wajar lamun lalaki mudah-mudah ke istri soalnya tulang rusuknya copot ke istri hiji jadi kurang ngomongkan lamun istri mudah-mudah ke pamungket wajar tuh wajar soalnya hayang kembali ke tempat semula wajar eta sabi. Jadi al muannas far'ul muzakkar, muannas cabang daripada muzakkar tuh ayat-ayat cabangan ieu geus sami. Kaopat tarkib majzi. Kaopat alamiah babarengan jeung tarkib majzi. Naon tarkib dengan gabungkeun ngarapetkeun ngarangkepkeun tu rapet tarkib ngarangkepkeun mazira rapet maksudna kumaha tarkib majzi teh majzul kalimataini kalimatan wahidah menjadikan dua kalimat menjadikan dua ngaran disanaonkeun sangarankeun eta namina guer munsharif. Contoh ba'labak ngaran kotanya ngaran daerah eta ba'labak teh ngaran nama hiji digabung teh lapat ba'lun lapat naon ba'lun eta ba'lun teh ngaran patekong ba'lun teh patekong ari bak teh ngaran raja di eta negara jadi ba'labak teh salama ngaran hiji daerah rajana ngaranna sibak para rakyatna menyembahna kana patekong jadi maksudna mandugara penyembah patekong akhirna dingarankeun we naon ba'labak tah ba'labak teh dua ngaran sangarankeun maka hukumna jadi goer munsharif anu pertama barisna kudu dipatahkeun ba'la nu kaduana sesuai tasifanana sesuai tarkibanana jaa ba'la baku ra'aitu ba'la baka marartu bi ba'la baka eta ba'la baka aya deui terkenal raja namina raja naon Bukhtanasor aya nya na Al-Qur'an dewan baheula raja saha Bukhtanasor jadi Bukhtanasor teh hasil anak jadah akhirna kulantaran malu ngerakeun dipiceun ngan dipijeunan da tempat ibadah aya patekong ngaranna patekong nasor eta patekong nasor teh aya budak di dinya disimpen di dinya buhtun nasor patekong nasor geus budakan gitu dipake bae ngaran jalma Bukhtanasor berarti Bukhtanasor dua ngaran disakanaonkeun disangarankeun hukumna jadi guer munsharif atuh macana kumaha nu kahiji nama patahkeun jaa Bukhtanasor ra'aitu Bukhtanasor marartu bi Bukhtanasor ngaran jalma berarti nya ba'labak daerah Bukhtanasor jalmi aya deui di Yaman namina Hadramaut namina naon cenah ieu Hadramaut hadro teh tina hadoro fil madi asal nama hadoro mautun sudah hadir kematian
Maksud nama Nabi Hud alaihi salam hijrah ka Yaman di daerah eta nepi ka wafatna Nabi Hud. Akhirnya disebutkeun menaon hadara maut, hadral maut, Yaman, hadral maut. Kalau mana di orang pernah baik di mana? Di maut hadral. Betul di barisan kieu dipatahkeun ka hiji mah jaa hadra mautun. Ra'aitu hadra mauta marartu bi hadra mauta. Maka disebutna orang-orang para habaib nuti hadral maut disebutna hadrami. Hadraminya itu maksudna mah orang hadral maut. Itu eta namina dua ngaran di sangarankeun tarkib majzi hukumna guer munsharif. Kaopat adalah ziyadah alif nun. Ngaran sahawe, ngaran daerah, ngaran jami, ngaran bulan. Lamun ujungna pakai alif jeung nun, hukumna jadi isim ghair munsharif. Ziyadah alif nun. Utsman ghair munsharif teu? Jaa Utsmanu ra'aitu Utsmana marartu bi Utsmana. Sya'ban jaa Sya'ban ra'aitu Sya'bana marartu bi Sya'bana. Ramadan jaa Ramadan ra'aitu Ramadana marartu bi Ramadana. Eta isim ghair munsharif. Tapi lamun dina niat puasa Ramadan maka dari kudu Ramadani eta. Soalnya diidopatkeun, kan isim ghair munsharif teh batal lamun dinaonkeun. Idopat. Jadi dikembalikeunana kana ilmu fikih. Lamun nu teu ngaji ilmu fikih mah mungkin dibaca Ramadana. Tapi lamun nu ngaos ilmu fikih mah eta teh dibaca Ramadani. Kumaha kamari di puasa Ramadan? Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri ramadhani hadisanati fardi syahri ramadhani hadisanati. Iya mas Ramadhani soalnya panduan ti ulama fuqaha kan. Naon maksudna? Niat abdi puasa enjing tina ngalakonan syahri ramadhani hadihi sanati didapatkeun. Syahri mudhof ramadhani mudhof ilaih, ramadhani mudhof hadihi mudhof ilaih. Tadi didapatkeun ka dieu. Jadi syahri ramadhani hadihi sanati teh atosna fardu bulan non niat abdi saum enjing ngalakonan bulan Ramadan tahun ieu. Tahun ieu teh naonna? Puasana niatna atawa bulanna? Lain bulan puasa datang. Mata menurut para fuqaha teh maksud bulan tahun ieu teh Ramadan tahun ieu. Mata selagi menurut para fuqaha ieu teh kudu didapatkeun supaya mengartikan lafaz hadiah teh mentafsirkan lafaz Ramadan. Nanti artinya kumaha? Bulan Ramadan tahun ieu tuh. Jadi lafaz hadiah sanad teh menjelaskan lafaz Ramadan ya. Bulan Ramadan tahun ieu. Coba lamun Ramadan dibaca patah. Ari hadiah sanad itu JR di mana hadiah sanad itu? Sokayan kieu. Nawaitu shoma ghadin ana di fardhi syahri Ramadhana. Niat abdi saum dinten ieu ngalakonan dinten ini ngalakonan pada bulan Ramadan. Hadis sanad dina tahun ieu. Kalamun hadihi isim isyarat sanad musar ilaih berarti kumaha tarkiban hadihi. Lamun hadihi jadi dorob berarti ida jadi naon? Dorob salah hadis sanad bener. Hadis sanad sanad dina eta. Nabuku sanad ini. Berarti ieu teh dopat panglejarkeun ka dieu. Jadi statusna isim isyarat teh mudhof ilaih tina lafaz Ramadan. Lamun dijadikeun dorob ieu teh moal ngeunaheun. Coba. Berarti lamun dorob mah ieu teh jadi ngajelaskeun kana fiil. Contoh umpamana
kuntu atawa umpamana Zaidun koma Zaidun amamal masjid koma geus dantung sajeun ki Zaid geus dantung ki Zaid amamal masjid di hareupeun masjid cing naon di hareupeun masjid Zaid dan nantungna lamun dorok ngajelaskeun kana fiil. Nah, harus jadi apa tadi mana? Itu nama. Ngan tadi mana? Nanggung tadi mana? Di masjid. Berarti lamun kieu lamun hadis itu jadi dorok, maka lamun hadis menjelaskan kana fiil. Niat abdi saum bulan Ramadan. Hadis nanti niatna dina taun ieu. Tuh ya teu pas menurut ulama fuqaha teh. Maksud ulama fuqaha wajib nangtukeun puasa Ramadan teh nu mana gitu. Berarti ya mah ngajelaskeun niatna. Atawa niat abdi dina taun ieu berarti niatna setahun cenah ge. Tuh, jadi salah keneh. Mata eta teh kunaon Ramadan hadis nanti ulah dibaca Ramadan. Ngan ayeuna mah na televisi Ramadonanya, na televisi Ramadona, na HP Ramadona. Nah buku-buku Ramadan. Tapi abdi ulah keleutik mah Ramadani eta teh. Jadi ari ulama baheula mah ulama tajuk teh nya ulama tajuk. Bararodo tapi turut ke ajengan. Jadi baraner gitu. Anu ayeuna mah palinter ngan taranggung. Nu ahli nahwu teh teu nepi kana fikih gitu. Jadi teu ngepas. Eta. Jadi orang belajar ilmu nahwu teh kade kudu sampai kana fikih. Apalagi berselancarnya. Nah, jadi uyahannya kembali karena pokok kade ziyadah alif nun hukumna jadi isim goer munsharif. Terakhir kagenap alamiah babarengan jeung bahasa ajam. Bahasa ajam. Ari bahasa ajam teh rata naon? Luar bahasa Arab disebutna bahasa al-ajam. Ma laisa min kalamil Arab yang bukan bahasa Arab. Tapi aya syaratan. Naon syaratna? Wa syartuhu ayyakuna alaman zaidan ala salasati ahrufin. Syaratna bahasa ajam jadi isim ghair munsharif lamun hurufna 4 atau lebih. Contoh Ibrahim isim ghair munsharif. Jaa Ibrahim ra'aitu Ibrahim maratu bi Ibrahim. Ismail isim ghair munsharif. Israel isim ghair munsharif. Tapi lamun hurufna kurang tilu mah eta mah hukumna ghair munsharif. Contoh Nabi Nuh teh bahasa ajam eta teh sabaraha huruf Nuh tilu kulantaran tilu patuh terjadi ghair munsharif. Jaa Nuhun ra'aitu Nuhan marartu bi Nuhin. Kadua Lut naon artina Lut aya arti di bahasa Arab teh aya nih. Berarti bahasa ajam. Tapi kalau antara tilu huruf hukumnya jadi ghair munsharif. Jadi kumaha tuh? Jaa lutun ra'aitu luton marartu bilut. Bilutin. Ari para nabi mah sadaya ge bahasa ajam namina teh. Kajaban opatan. Kahiji Nabi Muhammad, kadua Nabi Saleh, katilu Nabi Syuaib, kaopat Nabi Hud. Eta mah bahasa Arab. Hiji Nabi naon? Muhammad. Berarti eta mah tanwina da bahasa Arab. Muhammadun. Kadua Nabi Saleh, Salihun. Katilu Nabi Syuaib, Syuaibun. Kaopat Nabi Hud, Hudun. Malaikat bahasa naon? Ajam.
Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kajaban opat. Munkar bahasa Arab eta mah. Anu munkar teh nu diinkaran sabanu asing. Nakir asing. Maksud asing teh lamun urang barang begitu ka kubur teh gedean kieu gitu. Makhluk aneh gitu tah bakating asing gitu. Tak dikenal. Maka diganti kepada ulama lamun jangan jalma saleh mah lain karena kesahan namina basar mubashir. Jadi ari somiah makan urang teh kaget teh. Barang begitu nak kana pesawat garelis mah kumaha cing. Tenang kan hati teh nya. Tenang gitu. Basar mubashir teh berarti. Tapi coba lawan barang begitu turun tina mobil disampakeun di araranting anak-anak pang. Batur gempeur urang teh kan. Munkar nakir teh berarti eta mah asing gitu kan jiwa urang teh munkar nakir. Tah munkar nakir malik ridwan eta mah bahasa naon? Bahasa Arab eta. Itulah genep materi anu bisa jadi isim munsharif dibarengan jeung lamun babarengan jeung alamiah. Jadi wihande alamiah jadi sumber munsharif hiji babarengan jeung wajan fiil. Ari wajan fiil teh waznul fi'li far'un an waznil ismi. Kadua adal. Ari adal al adlu far'un anil ma'dul anhu. Cabang teu dipindahan. Katilu ta'nis al muannas far'ul muzakkar. Kaopat tarkib majzi. Tarkib mazi par'un an ghairi tarkib cabang tina teu ditarkib teu digabungkeun. Kaopat ziyadah alif nun al mazidu farzun mazid alaih nu ditambahan cabang nu ditambahanana tina kalimat nu ditambahanana. Al mazidatani far'un li mazida alaih. Kaopat bahasa ajam. Al ajamu far'un anil arab. Bahasa ajam cabang tina bahasa Arab. Ari bahasa naon heula bahasa sih? Arab heula. Mimitina Nabi Adam di surga di neraka di dunia. Di surga. Di surga naon bahasana? Arab. Berarti Nabi bahasa awal bahasa mah bahasa Arab. Maka di luar bahasa Arab hukumna far'un cabang. Alhamdulillahirabbil alamin.